Penasaran aku bang leang-leang lamun tacat dina kana aku bang leang-leang anu ngagaduhan kebon jauh 2 hektar keur anyaran jangan ji moal kanu liang cenah majan rek ngantosan aku bang leang-leang jangan cimoan kanu liat aku bang leang-leang tapi bukti nanya lahan aku bang leang-leang anu ngagaduhan kebon jauh 2 hektar batu koneng nan ukur pika nyari duh cari mecing malitan aja rame luhur parahman alap-alap batu koneng ngangluh barang peting mamah nalena-leni grup spesial kabogoh dirabut batu aduh aja milo buang orang ku harian dinya nyari mamana yogi ujang yogi anu kasep grup spesial ku anak deungeun keur anyaran jang moal kanu liang paoni spesial ganas teh mamah marasi spesial anu bager cenah majar geus limitan tapi bukti nanya lahan malas abah ayo geuning ukur ngaheureuyang tapi bukti nanya lahan mas karamin spesial ngan ukur mamah nang saranti pika nyarieu jali ngecing asa rambut spesial si rambut panjang melintana cereme luhur asa rambut si rambut panjang grup spesial ngangluh barang peting mama ngecing kabogoh dirabut batu aduh aku bang leang-leang anu ngagaduhan kebon jauh 2 hektar batu koneng ku harian ari dinya nyari kang saramut spesial si rambut panjang anak deungeun rarigil daun satiki pinuhku sayang manuk na aku bang leang-leang adiana Gusti Yang Widi parate ibu spesial ngatur
atas anu nyelek sorangan grup spesial sadana heula agobang leang-leang ngelak-ngelik dina jati ngelak-ngelik dina jati kumaha rasanu melang ayah Yana Putra Sunda penasehat RCP cerik saja roning ati di sarangan mama hajah neng ralam anu bager kumaha rasanu melang mama Anis Marcela anu bager cerik saja roning ati apa wakil dan penanggung jawab RCP di sarangan kuning nur anu bager Amador Anju Mulyana di sarangan mama Suminar nu balalager apana dede kuncen RCP di sarangan mama Lempai kumaha rasanu mang cerik sa agobang leang-leang cerik sa jeroning ati sumur nu di sisi kulah ayah ucu neng edon anu bager dikuriling tangka capek apa RT ado bajidor anyar koordinator RCP di sarangan mama Oon Rawaduku kumaha rasanu melang tenani bio penyiar RCP agobang leang-leang anu ngagaduhan kebon jauh 2 hektar batu konek grup spesial nu balalageun Mama Ogi bade kamana pambangan di milari hawa paingan dandas ngareka paniron model ayeuna kumahamun kadang eraan ajamil buah ngorang ajamil buah ngorang sok cawada kakak saka darnyelingan ulah ingkar kapribadian mon kakak man sukomean ajamil buah ngorang geuning dasar lalampahan mama Ogi anu setia batu koneng kabatur mere didikan ajamil buah ngorang geuningan sok miruncaan jiganya mirucahan mama Ogi kumaha ajamil buah ngorang teh dumeh kakak sok ngelingan mama Ogi anu setia batu
Kobra Jaya danos nyareka ajami paneron zaman ayeuna mama Andre anu bageus kumahamun kadar eraan akaka goreng sangkaan asar budi kakak saka dar ngelingan ulah ingkar kumaha saja pribadi monang kakak mah sungomea abah rami gening sasa lalampahan kabatur mah merek didikan maantasi geningan safiruta giganya miru cahana pajao mama ogi dume kakak sekelingan sangkan te kamalinaan mama jalia ingkar dina kepribadian sangkan jadi jalma masyur pajau mana pade milari hawa paci kosim papati goreng biru sangkaan unggul pajau paniro zaman ayeuna nyawate kudu kaharti akak mah kosong cawakan mama haja icalolohana batu jaya kakak perlu minta bukti naon mau jadi hati monang kakak man sumomean ajamil buah orang geni sasan lalampahan mama ogi batu kone kabatu merek didikan akin alim nebleng juri radio Banasari geningan safiruta Ogi bade kau mana banget deh milari hawa baingan yang dos mereka ajami paneron zaman ayeuna kumahamun kadar eraan akak mah kosong sawadan acamil buah orang kakak saka dar ngelingan ulah ingkar kepribadian mon kakak mah sud ngomean apisan diswani ketua Kobra Jaya gening kakak sasaran lampahan kabantu mere didikan ajamil buah orang geningan sok mirutaan
di sisi bisa nawahangan nopino kudang daunan Paji Kosim papan di walet biru buah kalayar barara si gano bika bita padahal buang kalayar barara alus rupana Mama Haja Ica nu ngagaduhan ajang aluk anu kasep lolohan Batu Jaya jigano amis kajida padahal pahit rasana teu beda jeung cinta urang Bapak Haji Kosim papan di walet biru lobangan reka ngarayu Mama Haja Ica nu ngagaduhan jang aluk anu kasep lolohan Batu Jaya ngabibitna siganya padahal pahit kacida Abong Arjuna rayungan Paji Kosim papani walet biru sokunta ganti jujuna Abong Arjuna rayungan Mama Haja Ica nu ngagaduhan ajang aluk anu kasep lolohan Batu Jaya sereting papacangan teu beda jeung cinta urang lobangan reka ngarayu ari ngabibit sama iya bos menira kali buaya jiganya apana Aldi Renot Jaya anu bager papa ngadoren aki lepoy anu sayang kanu jauh Abah Uyut Suher mana pasir jengkol lintas kamurang subah lamun apa kono jauh sok dibelah Ari suka lamun panggil Bapak Haji Ade sesepuh Banasari debatna geningang mi ajasa nanti anu hayang ka Banasari wae una sikat teluk jambe pegaturian Bapak Haji Ade Sahrudin Wakil Ketua Abrak Siang disaranga Mama Haja Hereti nu ngagaduhan Neng Ema anu cantik calitri teluk jambe yurang orang hiburan Abah atun konsen limba di sarengana kumacan cek abdi mah cek abdi bareto lah paman di sarengana kumado bos kangku mesera cuka kacibino Mama Taci anu satia kacaroge di sarengana ku pakumi supir anu bagus
sapana Aldi Reno Jaya cek abdi bareto naon teu suka mah teu suka pulangkeun omong cek abdi bareto naon apalas mana aki jaruma super anu nyileuk sorangan pede sayuran Tanjung Priuk lintas Pagelaran dayeuh luhur pamano rewo alias Mang Bekel motor nyileuk sorangan Pagelaran nayaga anu nyarengan Tenjang ketua grup sauyuna hoyong di sarang mama Mary Andi nu ngagaduhan jangan serip anu kasep cadas Kertajaya sadaya ngaturkeun lagu Abah Johri sesepuh grup sauyunan anu bageus nu ngagaduhan rontok bisa hibar karokro Kalijaya nyanggankeun geuningan pakan di pede padi beras Tegal asam rengas dengklo kawilu jangan hoyong disarang ama Mangkara Mama Retno nyanggakeun kawilu jangan kasadaya kaum dangu api holil anu nyileuk sorangan api nayungana Teluk Jambe kasadaya nu nyarengan seni wati Pajirian grup Loka Jaya Sukantani Pebayuran jangan seniman lintas Bancong Bekasi boga pancen anu pasti wa ipong anu prihatin nyileuk sorangan peponcol Ciulang boga pancen anu pasti waktu kuring pangki jeung manehna hate leutik nyarita naon maksudna waktu kuring wawuh aduh dagdikdeh aduh nyami asih ngaducan pukung atau babarengan abasanin berot sauyunan Mama Haja Nung Halimah Cianjur Sili Asih sangat Dewi Keman abasanin berot Sabtu sore sok giwur hati abasanin berot jarang Mama Haja Nung Halimah Cianjur aduh jana pukul waktu kedang ucangan jeung manehna abasanin berot jarang Mama Haja Nung Halimah Cianjur oke rasa baja aduh bungana Cipanon kabungan pikeun saksina kuring tanah Pak Cintana hang teu nyalakan
babarengan abasanina perut Mama Hajan nung halimah Cianjur deui silih asih saeutik minyeman baheut janji moal buka deui mihnar sareng neng Wiwi anu kadujang patir gang buntu pasuk kamaneh waktu kuring waksa kamaneh resmi ngajak tunangan paheut mi cinta getar wongogol tresna bikin jawaban kuring rejeng manehna hiji manehna babarengan kang ating timbir komandan baboko kejo sauyunan sareng budak nur bos ente anu kadujang Rifki Cireja Klari anu mana baheut janji pawakil karya sakadaekna sareng Jang Agus neng Ratna Bayur Lemah Duhur Baji Kosim Pepadi Walet Biru anu mana Mama Haja Icah Lolohana Batu Jaya Kapitingkat Tojo Bulan Mama Haja Oono Kemalasari Koko Sang Bentun di Lamping Pajindang Sopiana Bos Buah-buahan Cisaat Kopok Cikampek Geningan Siapa tinggal sesebulan ngantos sang panutan sumpi Mama Haja Epon sepuhna Pak Haji Endang Sopian disarengan manenena cem kerajaan lintas kondang pantura lamun urang nyeri lamun urang nyeri pasti mah lindas ka diri geningan pasti mah lindas ka diri abasanina berod anu mana Adilna Gusti yang awidi Mama Hajan nu Halimah Cianjur waketek pade kalapeng parut sareng Ibu Darsi anu gaduh warung serba aya serang dua wa para terekel jaya sareng Ibu Aci geningan teh Amaya neng Ernang sareng Ujang putra bungsu serang dua anu bagus Bapak Ang bos angkot cengkong lintas kali jurang konaon Mamah Iroh nyelek sorangan kelari lintas Kodim Karawang anu man sing sabar jeung tumariung mah kana sagala panyiksa Paiwan Mama Ate sumur gede Cilemaya Kulon anu mana apana angga anu bager mamahna angga sumur gede Cilemaya Kulon anu mana oyong diserangan ku bakmis anu gaduh radio 2 anu lamun kersenang teu heran langka eling ka pangeran mauci kampung sawah Ciampe langka eling ka pangeran
abasanin berode daya nu bager Adela Gusti yang widi Mama Hajat Nung Halimah Cianjur abasanin berod Mama Hajat Nung Halimah Cianjur anu bager yang diarek babarengan hirup kumpus sauyunan rempuke ukur rekaan keselawas tanapa pamitan mundur anak kasih cicitu iya ngapa-apa dong wakala mundur anak dasar mojai raja mundur anak kasih citu yang apa-apa tong wakala mundur urang mundur dasar iya mojair mundur anak kenarea iya apa-apa ulawang kaundur orang undur dasar kemana kesannya muntah titip diri sang badan iya wangka panutan urang ka Gusti nuhun bengan kepiting katojo bulan atuk kokosa jepu bajing atuh sapeting atau sapeting asa sabulan ngantosan panutan Mama Hajo anu teu beunang ditiup leuweung teu beunang dibebenjokeun teu beunang dibebenjok papasangan kahirupan donger sanggen nu kawasan aya bagja aya untung aya bunga daya sus dunya taya kalangan teu wale diwatesan jalma moal tetep jaya tangtu pinanggi apesna kudu eling ka dirina
hirup diatur pemaulah sok takabur tawis jalma nusara kepiting katojo pulang kepiting katojo pulang kokosan sep-sep ku bajing seperti ngasih sabun mama haja paje omah anu bagir tebenang dipapalekeun atuh tebenang dipapalekeun burung pitung ngeunang duku talina deui manungkusa ari nulung kanu putu ari nulang kanu susah atuh ari nulung kanu susah teu beunang dipapalekeun teu beunang dibebenjokkeun Paji Oma anu gaduh tower ka jangkung kerajaan dua anu Pak Haji Oma dipisono teu nembongan nya urang teu perusieun aya kurobah na jaman nu perlu dipikah sia baris kurobahna iman pati iya Pak Haji RW Asu pati no orang sepi jempling taya suara hariwang hari riapati alam endah disanding bulan purnama simpe jampe mata bata ngombara di pawanangan di pawanangan pati iya Mama Hajarok kayak gabel pasir kaliki pati no orang Pak Haji RW Asu sepi jempling tanya suara hariri mata kariwang alam endah
di samping bulan purnama, bulan purnama simpe jampe mata ngombara di pawanangan, di pawanangan penting nu orang harita datang ini baru geus patapung penting nu orang harita datang jondong kututung rapsa kicap geus datang bang bayang mapah JRW asuh mamah jarok kaya bang bayang di jarok korang dijual dua salawe bondak norabas teh kang ating-ating bir nu gaduh jariki cirejak Belandung Pak Haji Ulis aku anu bager Mama Jaromi beka palacan kasorang ake umbara nu kolot balas ngumbarang neng cucu anu bager apa naida beser mama naida beser aturan Pak Haji Yudianto teh Jaomi neng email mailani si Putri Doyung Pak RT Doyo dan eling mama Armi neng oyah oye paman Cikarang Baru daun nana daun cangkring Paulis Wirata ke suara mama Ira Bos Panji Asri nu gaduh putri kembar daun randu kararasna nenek pinggit tanah anu bager bawa abdi kering lamun kieu lamun kieu apana bebena pede motor balukarna teh Jaomi neng email mailani saya abdi Bapak di Paci Kosi mama yang jai calon mau di jam tangan mama Ida pana Ida beser nganggona di kaki wakan Nyai Dewi ayah ubana cabang pulau bambu mama Dewi balebat neng edon anu sayang Jamil si buang ora mama Ogi ujang Ogi anu kasep batu koneng lain-lain asaramon anu bager lain-lain daun awi di sarangan mama Tasi batu koneng anu bager lanca bareng abah kadang maate mama Naida panaida beser aturan abdi nosono wae Bana Rifki Bunda Nora Bos Cireja Cangkurila Manokideng Pajita Sumama Jakasam no gaduh toko Serbaya Entep tina regang awi Pak Ulis Tarasia Mata Hijab Pasirawi lanca berem ditaburan PRT ayo Mami Pasirawi apa naika mama naika malawan sari anu bager Pak Wakil Tali Pak RW Aryan Malawan Sari lain-lain Ajepri si budak Bangor lain-lain daun awi lanca berem ditawaran
Pak Haji RW Asu lanca bareng Mama Hajaro kaya gabel pasir kaliki mau ditawaran lain mon bagja diri Pak Haji Asep datang diserang Mama Hajat Titin Cisomanga Bandung haturan Pak Haji Unta Mah Haji Nomantana Sukapura haturan deui